agaraga. Aduh, iya orang teh meureun euy. Tapi karena bos kieu di sisitan lawakna. Aya naon, Jang? Pak, ieu. Ulah ka dieu, awas. Aya naon, Bang? Duh, agan ti hanap sumping. Aya naon? Ieu nu mawi ieu ribut ti payun. Hali. Waduh, sia ade. Ayo, oi. Ampun Bang, modar sia. Aduh, ampun Bang. Ampun Bang. Ih, salangap euy. Ditungkup kowe ngreyo sungutna ieu. Aduh. Balayeng. Aduh. Aduh. Ampun Mang, entong ditungkup sungut urang ngalap. Mamam. Palai mamam mana teh? Ieu dina bujur aing aya ieu. Heeh, mamam mah. Kelanan. Aduh, tenang. Heeh. Dah, lumayan Jang irung silaing dah. Aduh, alah bau, aduh. Wow. Aduh, palai keneh. Mung bau, aya keneh lumayan ye. Palai keneh, mung. Sia, aya keneh ye. Enan. Aduh. Aduh, kulantaran gede ieu mah Jang irung aing ye. Aduh. Aduh. Sedap. Cocok buat saya. Aduh. Panayagan mana hayang? Heeh. Hah? Ye, aing moal pedit kelanan. Keur dipencet heula beuteungna euy. Heeh. Duk dalik duk. Dikakak di leuweung. Inyuk talina. Dimamam di beuweung. Hitar jadina. 1 2 3. Alah. Aduh, cilaka euy. Aduh, sugan aing dihejeunkeun tapi hituteun. Alah, di mana kacai di dieu nih? Ayo maju. Jang, eta tingali juragan anom antreja pasea nya ngasupkeun peulupna ka hareup make gerakan eta. Galudra laut kidul nya timang eje teh nya ti pingpinan Gajah Putih teh guruna teh nya nyaho dewek oge nya gan daun ulah kumaha modar bae Gusti. Aduh. Alah, isiup keneh wala. Cek abdi oge nyan mata ulah kade ngabongohan kan? Hei, saha maneh? Aduh, sadaya abdi tamtama ti nagara Karangsoka nun. Hah? Ti nagara Karangsoka. Dek ka mana? Nuturkeun lanceuk abdi bade maling awewe. Ka mana? Ka nagara Astina. Saha lanceuk maneh? Lanceuk abdi parantos tebih panginten ayeuna mah parantos dugi ka Astina Kakang Patih Sanga Bumi Sanga Langit. Waduh, adi Mas. Hayo, priyata jeung ati-ati. Ieu sajumlah tamtama geus ngagulir kabeh. Ayo pada lemaku menuju ka nagara Astina bisa ya kajadian ye. Awas. Hayo bantukeun. Ya.
pada lumampah menunjukkan negara Astinapura. Kang Putra Gatotkaca Raden Antreja miwah Astraji Ngadawala Luas Semar Kudra Pawana parantos dumugi ka pamingir negara Astina ieu netelakeun di dinya Kresna Bima miwah Arjuna nuju ngantos kasumpingan Kang Putra Gatotkaca miwah Antreja oge prapaungan saparantosna amprop teras lumaku ka pagelaran Jawi Astinapura. Prabu Syudana miwah Resi Komayana anu dina waktus eta sami-sami mapag tamu ti nagara Amarta kalayan ti Nagri Dwarawati. Wah, Paman Kumbayana kaset tingali itu geningan Kang Raka Batara tingali aletan ti Panawa ti nagara Amarta Kang Kakang Batara miwah Rayi Bima Arjuna geningan anak gua Gatotkaca Anteja yap mereneh wa Semar iya nun wayahna ulah milu ka jero antos di dieu oh mangga ala lajrih temen nun nah asana rarikmat kasep Arjuna lawas tilawas seug syukur yap. Komayana ngahaturkeun semasungkem konyuk Sederjang Angir. Mangalingih Paman. Mangalingih. Angir Batara. Kasep Arjuna Bima. Yap. Amuing itu incu eyang. Pangapun. Pasti muat batuan. Kawan. Pangapun terjaga. Mangalingih. Memang pasti tutur Raya Arjuna ngahaturkeun semasungkem koyuk Raka Prabu kadang akan ditampi nuhun Arjuna mangali aku yuk Kangjeng Rama Guru yap non Kakang tangkil jeung kalian aja kaget Kakang Dewi Kakang Duryodana Bima kadang akang bagea anak king anak ama Bima aja kaget lan aku jarum malum pura bisa tatap juga kaya lagi mangaligi banyak perahu jajar gunung Gatotkaca ngahaturakeun semasungkem koyuk Kangjeng Rama Wa kasep anak wa Gatotkaca ditarima koyuk Kangjeng Eyang aduna asa cocok temenan kasep Gatotkaca heug aya lain waktu teh kaitu kuliah ka Aswatama aya jurus alif leungit gara ditu nya Putra Antreja ngahaturkeun semasungkem koyuk Kangjeng Rama Wa Prabu kasep Antreja anak gua syukur bagja kumayangan teu sangka makanya badanan kana undangan gua timalan ahunyuk Kangjeng Eyang kasep Antreja heug nuhun cuk nuhun mangga celek diuk Gatotkaca Antreja timalan nun Suyana pangampaan pamot salak napas tati ngasian kamerdekaan
Cipati diwadakan tinggal tunggu jalma kudu sabar ku Allah lebih kawalan Merwata suta bingah ya kagiri-giri lirik godong sinawur toya toyang ingkang samya pada tinara Prabu Siudana miwarsi kumayana anu sangat bingah sakalangkung wireh ningali tatamu tinagiri Dwarawati miwah tinagara Amarta tumiba unirangan dika gerem kadia macan sindrang baya Raka Batara kaula ngahaturkeun haturan rawuh ka kunyuk silira panjenengan Rai Prabu ditampi pembagi Rai dening tangan loro kiwa dengan simpen pungi ati pun deh mas tak timalan kali perkawis atuh tina naon rupiah kalpatan Rai mugawe salira Raka Batara ulah kirang malu sawadina daya dijimat anu pangampuh-ampuna di alam dunia lintang ti saling maklum antawis urang sareng urang leres atuh saja binati kitu Rai Bima kadang akang Arjuna oge anak wa Gatot Kaca Antreja bagja tinu menayap ka dieu kapayun imalan Raya Arjuna ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk Raka Prabu ditampi nuhun ku Akang Rayi ka kunyuk Maha Guru aduh kasep semah pembagi hidup semah pangabakti hidup diterima dening tangan loro kiwa dengan simpun pungi ati pun dihing mastaka dicangcang sapucuking rema dituna diluhur dina mun-munan ku ama kasep Arjuna nuhun kasep Kakang Duryodana lan si guru kasep Rai Bima kadang akang aku jalum-balum ura bisa tatap priyoga kaya hawalier ge ya atuh teu aya wagelan da geus ardat Bima mah kitu ceuk mah ge geus ardat nya geus biasa atuh sanos putra Gatot Kaca ge ngahaturkeun semasungkum ku hinyuk Kangjeng Rama Uwa diterima kuwa kasep putra hantri Jawa nuhun ditampi cu
Kahunyuk Kangjeng Eyang. Kahunyuk Kangjeng Eyang. Kasep isrudeg syukur cu. Alo, nuhun incu nun. Ditarima aduh sareng bada budak teh Bim. Nya. Gigi. Atuh teu pinodama saperkawis kaula. Ngarasa bagja barina sugema ku kasumpingan Raka Batara nanging ieu teh kaget mah aya. Naon Rayi? Naon? Naon? Ai kaget akang teh kunaon Rayi nakula Rayi Sadewa miwah Rayi Prabu Yudhistira teh sumpingna waktu ieu. Oh, kira. Mugi ulah janten bener. Werehing dirasan ieu. Ku ayana Kang Rayi Yudhistira Rayi nakula Sadewa anu tina waktu si aya di nagara Amarta teh. Memang upami dikantunkeun ku sadayana maaf aduh lowong panginten di negeri Amarta. Rupina bae engke bae dina waktosna pestana Kang Rayi Yudhistira miwah Kang Rayi nakula Sadewa tiasa sumping rupina. Meryogikeun. Aya mah apusan gitu istilahna Rayi. Ya atuh bagja tina meunang. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku kasumpinganana jelaran uleman ieu. Wireh atuh kaula teh teu aya sanes. Gaduh maksud rehna bade ngawinkeun puna anak Lesmining Puri anu saminggu deui bade sumping seserahan ti awanga putra Raka Batara. Oh, Kang Raka Adipatikarna anu dina waktos ayeuna maksad katingali panginten ku salira Raka Batara leres rehing parantos ngajajar banera di tiap-tiap pelosok ayana kaula bakal pesta. Oh leres. Atuh saja minati kitu. Pon kitu dipunakang oge ngarasa bagja beurina sugema ku ayana uleman ieu. Atuh saperkawis marayi teu kedah ditaros deui akang teh maksad negrakeun rasa kasono dumungkap ka dieu. Kitu ye deui. Timalan. Kadua perkawis. Parulun malu anu kasuhnu ningali anu ka pamrih wireking dina rasan ieu. Akang nyubaranan kana uleman ieu teh istilahna mah teh jingjing teu bawa. Teh sumping we wungkul. Nanging nya kitu. Sajabina ti akang dumungkap ka dieu maksad teh masrahkeun atapi nyangakeun doa restu ka tuang putra anu bade ngalih tina alam lagasan kana alam hitam. Mudah-mudahan sapa mulut kini ulah sapa jatina kanan aya dina penang taingan Gusti nu kagungan abdi abdi sadaya. Nuhun Raka Batara sanajan ti aing ponya kitu. Nuhun Rayi Bima sanaos ti Rayi Arjuna. Nuhun. Malihan implik-implik atanapi sagedengeun ti eta. Sagedengeun ti doa restu bade nyangakeun ieu. Kagegelan kange tuang putra kalabet sae mah teu nanging matur lumayan. Istilah barudak kiwari teh mah ieu teh. Supeniran Rai. Nyangakeun manawi bahan katampi. Waduh. Wah. Ya. Hatu ngarasa bagja barina sugema nanging paraluna teh sanes anu kieu anu diantosan nanging kudu arestu kalayan sumping na we kawa teh ngarasa bagja henteu ieu mah nyangakeun atuh ditampi kalayan kabingahan. Aduh dugi ka sararae kieu ararantik bungkusna oge. Nuhun. Ai guru nempo murid kieu mah antara murid jeung murid jauh silih tepungan angang silih teh anggering silih baran pae silih rasanan salah silih benerekeun poekeun silih saangan. Karasa bagja kakolotna oge. Bagja. Jang aya bagian keur kadewek kitu. Bagian naon? Hah? Bagian naon? Aya nu di jero mah kedawak deui. Aduh. Nya. Oke asa. Dewek mah ieu we. Neureyan ciduh. Nya. Pantesna nya. Lung ka dieu teng-teng. Nya. Sapotong wae mah. Ulah hareup teuing jang ka dieu jang. Ananging silokana esandina. Eca paguneman saturatra piraos nira ingkang saweg paguneman. Aduh.
manegjak-haneg sakedap malawarta Allah. kasurak dening wong akeh. Ya. Ana apa Batur? Ya. Ana dirada meta. Yo duduk Batur. Ya. Ana jaran saking rongking. Ya. Duduk Batur. Nyatane ana laporan Aswatama. Ya. Aswatama lumpat sakalumpat lampet di Kaputren Astina. Wireking ayatik Pangindra Jala duaan anu maling wanoja ti Kaputren. Ingat Dewi Lesmining Puri kacana kawang-awang kutrik Pangindra Jala. Nanging anu hiji deui ngayakeun perlawanan barang bari ditemak lumpat ka jero bumi ayatik Pangindra Jala lumpat. Ya. Tulung. Ya. Deman. Aduh, pangapunten. Kata nira tangga deman sumang gulingan gana. Ingkang samia pada Waduh, pangapunten kaula Aswatama. Paralun malum anu kasuhun ninggalih anu kapamri kayan pangapunten Raka Batara kapengkeran. Hai Bima, hai Arjuna, pangapunten kapengkeran. Aya naon ieu? Aya naon? Aya naon ye? Oge ngahaturkeun samasungkem kaula Aswatama kahuyuk Raka Prabu. Itarima ku Kang Rai kahuyuk Kangjeng Rama. Aya naon Aswatama? Eta kesang tepi kalamongkot kitu. Ha? Sadaya-daya kaula nguningakeun muga wae ulah janten penuh. Aya naon ieu teh? Aya naon? Aya naon Rai? Aya naon ye? Hai. Aya naon? Dugi karasan kieu. Lumawi nguningakeun kaula teh parantos ngontrol ka Kaputren. Nanging pinasti aya nu luncat tina janela Kaputren nyanak wanoja tuang putra Dewi Lesmining Puri di cana kawang-awang ku jama anu sisitan malihan anu hiji bangsatna ngayakeun perlawanan da dua anu hiji nyanak putri kaluhur anu hiji ngayakeun perlawanan hingga oko bigelpati nanging barang bade kepung wakul buaya mangapus sadayana para Kurawa ames ka jero bumi kitu muniakeun. Kaget tenera Iya midanget waduh. kaget tenera ya midanget kaget nak kagiri-giri lagi tenera kingkang samia ya Padan ningali. iya Anu balik Aswatama. Mawi ulan Aswatama anu bener ieu caritaan wis Ay. Ieu teh bener caritaan. nguningakeun Sabaraha urang bangsana? duaan kaluhur hiji kahanap hiji manawi Tuba Wah. Rai Bima Rai Arjuna Kakang Batara Paman Kumbayana tobat teuing anak kaula aya nu maling bener ieu Aswatama itu menawi nyangakeun beungteuk-teukeun suku genteng blokeun kitu duaan anu malingna. Aduh kumaha teuing Paman Kumbayana kawiwirangan kaula engke dina mangsa seserahan datang kawiwirangan anak kaula aya nu hiwat tuh. Wah. Aya nu maling cik tulungan Raka Batara tulungan Raka Batara aing dina rasan ieu sayogi taraga sereng emutan Akang miwah Kang Rai Arjuna Bima Gatot Kaca miwah Andrija singkirkeun bajulungan sakatu dina waktu ayeuna pikeun ikhtiar sabab manusia diwajibkeun ikhtiar lurus bantukeun Gatot Kaca Sayogi taraga sangemutan. i Aulan. buanu tadi teh ya baturna Ya saja antu. duh Acan laporan. Tak kitu bae rupina kasepuhan miwah Kang Rai Duryodana. Permios.
Kara kamiwah sadayana para rai maksad ikhtiar pikeun milarian eta trik pangidra jalan. Ke. Ieu teh bari angkat ka mana ieu? Oh maksad teh ikhtiar milarian bangsat ieu bahaya pamatik itu carana. Ke. Dina alasan ieu mang asa curiga. Naon margina? Naon sabab paman? Jang Bang. aya naon imut? Naon kita ya bangsat-bangsat itu bulan maling. Aya maling. Tumuhun di laporan. Maling awewe cenah bejana. Tumuhun laporan. Duh, kita. palang siang Astra Jingga ka mana biar pun lanceuk? Ana si dewek mah ieu ngaringkuk jeung kiri. Oh bisi ini baca buku. Kade ieu bahaya ieu. Ulah sosoranganan. Kade jang ulah hareup teuing jang, ulah hareup teuing. Maksad teh ikhtiar ke Aisyah ikhtiar ieu. Mang asa curiga anu taya papadana. Curiga kumaha paman? Curiga kumaha? Dumeh ayeuna aya kajadian kieu araranjeun nek ararinit. Sanajan bari jeung dina maksud dek ikhtiar mang curiga anu sagede-gedena. Ulah rek berangkat. Oh margina aya sabab. Margina naon paman? Aya sababna teh aya istilah pur kuntu kali tunggul. Lar gagak kali tunggak. Leungit bangsat aya paling. Nah kumaha ke sakumaha laporan ti Aswatama bieu menta sakali deui cing genre Aswatama. Bangsatna sabaraha hiji? Bangsatna teh duaan manawi. Duaan. Ka mana lompatna? Anu hiji kaluhur bari nyanak wanoja. Anu hiji deui Ngayakeun perlawanan lompatna ka handap. ai awakna Awakna sisitan seperti orai. sarisitan. Sarisitan manawi. Angger batara. Kauninga aku salira. Oh. Dina rasan eta. Maksud ari maksud jeung tujuan mang. Sakumaha nu parantos disangemkeun ku mang tadi yen istilahna pur kuntu kali tunggul lar gagak kali tunggak leuit bangsat aya paling. Ayeuna numutkeun laporan yen bangsat teh kaluhur hiji ka handap hiji. Katerangan anu meunang dipercaya yen bangsat teh dua kaluhur hiji ka handap hiji. Nah, ke antos.